Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakadap deui Imam Mahdi bakal muncul. Masih turunan Eyang Prabu Siliwangi, turunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi bakal ngadegeun pamerintahan di Kuta Tandingan Karawang sareng di Mekah. Putra Sunda bakal muncul. Damai, 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 damai. Di zaman Imam Mahdi mah ulah aya perang, damai, ulah aya riributan, ulah aya tawuran, ulah aya geng-gengan, geng motor jeung sajabana, ulah aya nu digejebreukeun ke sumur segala rupa. Damai di era Imam Mahdi mah damai. Tuh tingali ucing ge nuju bobo, harus damai supaya tentram. Di Abah Meri teh di Abah Camat. Nah, di Abah Camat tuh mengalan saya tambah kalau ke Pura Agung teh. Jalan saya itu panurutna tuh. Nurut ke Abah Camat teh. Panurutna ke Abah Camat. Ka Ibu Camat ke Abah Camat panurutna. Kapanan siap kami teh kami. Ke Abah Ujang. Aslinya panurutna tuh. Lepekan embang ke kebujangan ya teh. Karena asum dulu kapungkurnya. Nah. Bang embutkan aja. Bang ke ngasih ke sumur. Bang cek. Oh iya. Dicakal ku Kang Ebon. Bani gurun ke sumur. Abah digejeburkeun. Aku digeburuskeun. Oh iya. Tah, bang teh muncaran sumur. Muncaran sumur. Kebenang, akhirnya bang terlompat kan ke kebon. Aya Abah Camat, aya takar sampo kumang takar sampo. Babuk kumang teh. Pingsan atuh. Minta saya situ. Gede. Mang udah baduk punya kusir. Baduk kumang balik. Aya tanggal sampo parti ukur ke buge. Ukur babukan kumang takar sampo, begitu saya babukan terus, ayo babukan. Babukan terus. Bapak Emon teh. Nya di babukan kumang babukan Abah Camat takar bari akeun. Hahaha. Dia Rahman cenah. Jagoan. Udah saya emon ada budak kletik. Tah, engke di zaman Imam Mahdi Ratu Adil mah ulah aya deui nu gelut di sumur. Damai sadayana. Urang antos kasumpingan Ratu Adil Imam Mahdi caturangga urang Sunda. Urang Sunda ge bakal kagiliran jadi presiden. Imam Mahdi bakal manggung di Kuta Tandingan Karawang. Mang Cep Hendriana ngaturkeun nuhun. Damai kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.